Di marana neneng Ijah? Munur wa urang teh hayang daun sampe dikerecek make kerewet edan digana ngeunah. Watak budak berinya neneng. Sayur wa. Enggak watak budak meureuna. Heeh, meureun teh da juga hayang nu kieu we. Ini urang asa pararantes gitunya eta ngadaharan wae daun sampo pantes Darah tinggi heuh. Kade Darah tinggi neneng imani ubar beuki teh. kade gebisnya. Moal wa urang mah gebas-gebis urang mah halaunan we kieu we Neneng sabaraha sasi cenah nuju hamil teh? Nuju 3 bulan. lebih da. Lah ben Kepo sia wae. lain neneng Pakepo Neneng. ku urang ya Neneng. ka bidana Neneng. nyaho aing. neneng deketan si Ijah cabak beuteungna sih. Lain kieu lain kieu neng deketan neng. Lain kieu cabak ku si Edi atawa ku tukang coet gitu. Bener ti kamari nanyakeun urang teh. Wa Bener ku si kusis Edi. hares kedi wa lain ku tukang coet Netizen cenah ku si Mang Edi lain ku tukang coet. ngomong teh tamane neneng Kan eta netizen teh nanyakeun ari Ijah cenah pamajikanana Mang Edi sanes muhun tah. Bikin kareuneuh geuningan. ku si Edi ieu lain ku tukang coet aing teh kamari teh ngomong ku si Edi Misi we. tukang coet nah ge Kan tuh dia tukang misi we coet teu boga duit, kabungrai ku tukang coet di bawah 10.000. emangna naon awewe naon dari aing Tuh tukang coetnya ngaliwat tuh. itu mah terkenal sia teh Akan tukang coet oge jelema salewat keur dagang. datara ngidar ka aing Si Lepang di mana? Wa mah sauran ka aing teh wa oh si neneng teh goblok sia neneng Ayo ganteng ke tukang coet. Kan atuh da sini gawe. wa mah Dingikeun kan urang teh sapopoe teh ngonten jeung di dinya nyaho-nyaho geus reuneuh we ti Tah. ruangan. ku si Edi Urang si mah Edi neneng goblok sia mah neneng si wa deh ikut-ikutan wa goblok Lain lain. fitnah eta mah sia teh goblok pisan sia neneng urang mah dicemburukeun teh. Oh, ya. Urang mah teu nanaon moal lagi Lain. keneh kumaha eta teh jadi berbadan Neneng, dua. neneng. Dengekeun. Ari Sugan teh batok, ari pek teh reuneuh. Ari Sugan teh montok, ari pek teh. Reuneuh. Bae Ijah, Diraba-raba ku urang teh. lain. Bae Ijah. Neneng, nyaho kangeun neneng cabak sayang geus Ijah. Baik, kieu kupingkeun Ijah. Kupingkeun Ijah. Urang teh ka di dinya Kieu teh ka urang. sing sa jerok sia Urang teh ka urang teh ulah makan wae urang teh bijik tinggal kalongon. musabana we sia goblok lain ke Ganeng, Ijah kupingkeun sing salamet mulus rahayu amin sing lungsur langsar Amin. sing digampilkeun rezekina nyaneng nya tapi omat neneng si Ijah teh kudu dibere bubuhan nu seger Tah, anu deui nasi uang anu cenah, hasem naon aing. anu hasem tai ucing Tuh ngomong mah ka si Edi. Wah, lain neneng Lain sia teh nu ngora ieu kudu peduli kan eueuh, eueuh nu ngora-ngoraan. Bare nu Ngora mah bagian senang. bare nu hasem tai Manis gitu. ucing gitu tanya aing nu riripunya mane nu ngeunahna dolanan sia neneng teu sayang aing mah buah naon tah neng tah buah-buahan manis-manis neneng nu amis-amis nah si buah belenok si pokona mah sing digampilkeun rezekina Ijahnya lungsur langsar Ijah ngan omat eta ulah loba teh ngadahar daun sampe bisi leuwih darah tinggi darah tinggi darah tinggi mah ieu teh darah ngeunah nya yuk ya netizen ini teh bukan bohongan beneran Ijah teh hamil sama Mang Edi anak yang keberapa Ijah anak kelima ini jalan baru 3 bulan ya ya jalan 3 bulan minta doanya sama netizen mohon doanya ya supaya Ijah sehat amin terus dimurahkan rezeki juga dimurahkan rezekinya ya netizen Ya. oke dan semoga rumah tangga Ijah sama Mang Edi rumah tangga saya sama Kang sakinah Edi, mawadah sakinah warohmah. mawadah. Nggak ada orang yang ketiga apa kau nama tak kasih neneng Wow. Biasa-biasa we atuh. sinir kau Biasa-biasa. ayo Ijah neneng lewat ayo Ijah sing sabar ya sehat selalu dadah Dah, assalamualaikum sehat selalu. netizen Dadah.